Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita damar anting. Ayeuna kantun bagian anuka dua nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng damar anting bagian anu kaduana. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Dasar nini edan menta modar jika nama siat teh dulu nini peot, semprot Ken Wiratma garang. Wiratma ya Wiratma moal aya manusia anu menta paeh sorangan di alam dunia dulu. Sanajan aing geus kolot kieu tapi can hayang ari paeh mah deuleu Wiratma. Pikeun Ken Wiratma waktu ngadenge ngaranna disebut-sebut ku si Nini. Tangtuna dirina jadi kaget sabab kapan manehna mah tepung ge karek harita jeung eta Nini. Kunaon si Nini bisa wanoheun ka manehna. Nu matak manehna gancang tumanya. Hei, nini pewot. Nasa sia sebenarnya dulu, ha? Sasia. Aing lain ngan ukur apal kana ngaran sia dulu Wiratma. Tapi aing oge apal kana asal usul sia. Kakara kaluar tipang buyan geus wani nyebarkeun Rajapati. Dasar iblis nya naon dosana budak ieu nepi ka kusia rek dipaehan deuleu Wiratma. Tembal si Nini dibarungku mencerong seukeut ka Ken Wiratma. Edan dasar nini
beberenjens ya ulah samat kaniaya lamun masih dina poe cilaka rasakeun ieu di podaran aya ayeuna keneh ku dewek deuleu-deuleu ini peot yuk leungeun katuhu Ken Wiratma nyelember bareng jeung nyabetna bedog ngarah kana beung Sinini bet biat set plos sakilat pisan Sinini geus eueuh di hareupeun Wiratma tang kadenge sora tongkat kuningan ngabentur tarik jeung bedog anu dicekal ku Ken Wiratma sora ngabelentrang dibarengan ku sora ngahiung panjang kaluar tina liang tongkat kuningan belah handapna ari pikeun Sinini manehna sorangan mah sora eta siga sora suling anu merenah kadengena sabalikna pikeun Ken Wiratma ngadenge ngabelentrangna tongkat kuningan diri ibarat sora gelap anu ngageleger mata katorekan sajabat nyeri karasana kana liang ceulina Ken Wiratma oge ngarasa leungeun katuhuna kaku bari singsireumeun alatan bentrokan pakarang tadi keheul campur ambek karasa lantaran ngarasa Sinini ngulinkeun Ken Wiratma maju 2 lengkah terus deui manehna ngabantingkeun bedogna siut hudud hiu bedog Ken Wiratma dibabadkeun ke arah pingping Sinini tapi nu sabenerna eta ukur gerak tipuan setengah jalan bedogna ngarobah jalur tuluy ayeuna mah nyabat ke arah tonggong Nyilarasati anu keur dipapangku ku Sinini. Hah? Jurus bedog nipu setan? Cek Sinini bari seuri tuluy ngangkat tongkat besi kuninganana. Sementara Ken Wiratma nepi ka ngeureunkeun seranganana malah mundur 2 lengkah lantaran kacida kagetna waktu ngadenge Sinini nyebutkeun jurus bedog anu kakarak dipake ku manehna harita. Aneh nini bau taneuh ieu nah bisa nyahueun kana jurus bedog aing nah saha cenah nu sabenerna manehna teh boa-boa aya pakuat pakait patula patali jeung guru aing baheula tapi aing moal waka percaya mun teu buru-buru dibereskeun bisa-bisa ngebalukarkeun kasusah keur aing ka hareupna bakal jadi rereget jeung cucuk rurungkang. Gerentes Ken Wiratma dina jero hatena disusul ku bentakan tarik Ken Wiratma ngagunakeun deui bedogna malah dibarung ku ngaluarkeun tanaga lapisan sagemblengna kana leungeun katuhu nepi ka bedog nu masih keneh aya getihan dina leungeunna ngageleter tarik bari ngaluarkeun sora ngagewer nalika dibabadkeun kalawan war bat hiu kalawan tenang Sinini anu beungeutna bersih tur katingali endah ngangkat tongkat konengna gerakan leungeunna siga alon kawas anu teu make tanaga tapi teu disangka tongkat koneng eta ngabintih ngolecer siga titiran terang bedog maut anu aya dina leungeun Ken Wiratma nepi ka potong jadi 2 tak celeng popotonganna ngalayang ka luhur sedengkeun tongkat koneng ngaluarkeun deui sora siga suling anu silung atuh sakali deui Ken Wiratma ceulina asa ditojosan ku jara panas sementara leungeun katuhuna jadi kaku teu bisa digerakkeun deui. Ken Wiratma sadar yen Sinini anu teu dipikawanoh ku dirina tangtuna lain jalma samanea komo waktu nenjo gerakan tongkat konengna anu teu bisa katuturkeun ku mata biasa netelakeun yen Sinini ngagem jurus-jurus tingkat luhur. Tanpa pikir panjang Ken Wiratma muterkeun awakna tuluy lompat ke arah kudana maksudna marek kabur ngejat ti pakalangan curelat jeleng tapi acan oge
jauh ngalengkah tungtung tongkat koneng Sinini anu ngeluh geus nalikung kana beheung Wiratma. Nepi ka Wiratma teu bisa gerak, kajaba mun maksa beheungna pasti bakal pegat. Yuk kerak. Aduh. Manusia kejam talanges. Hate si lain sakitu jahat nasiga iblis. Tapi tetela karek oge sakieu ilaing geus erek mabur ti pakalangan. Cek Sinini, dasar ni gelos ya. Paehan we aing ayeuna mah sekalian deuleu. Ulah ngahinakeun aing leuwih lila. Papaehan aing. Tembalkeun Wiratma setengah ngagorowo. Boga oge kaera ilaing teh jahanam Wiratma. Cek Sinini. Sementara Ken Wiratma ngagorowok deui. Bodaran aing sakalian. Bodaran sia ini peot. Kula moal maehan ilaing ayeuna Wiratma. Tapi engke lamun mah ieu budak anu aya dina pangkonan aing anu geus dewasa anu bakal misahkeun sirah jeung awak ilaing dina waktuna deuleu Wiratma. Cek Sinini, dasar nini bau taneuh. Awas ilaing bakal hanjakal deuleu nini peot. Sinini ngadon seuri ngadenge omongan kitu ti Wiratma. Tongkat koneng anu dikalungkeun dina beheung Ken Wiratma digerakeun. Sat, dadak sakala awak Wiratma kaangkat. Huluna jadi ti handap, sukuna ngaburacung ka luhur. Alam dunya karasana satibalik pikeun Wiratma anu ngagoak. Tapi sakilat awakna geus dibalikeun deui ku Sinini. Sedengkeun tongkat koneng Sinini kiwari geus teu ngalungan kana beheungna deui. Sat, tumbalik alah. Ken Wiratma gancang geura nyingkah ti hareupeun kaula. Tinggalkeun ieu tempat deuleu. Mangkat. Cek Sinini. Nini edan. Ilaing bakal kaduhung geus ngalepaskeun aing poe ieu deuleu. Aing sumpah bakal neangan ilmu anu leuwih luhur. Dagoan aing bakal neangan ilaing dina waktuna pikeun males pati sia nini bau taneuh. Dasar dajal. Dititah intit kalah ngabacot sugan kudu di kieu ya. Hiat. Wuut. Ukur sakilat Sinini ngagerakeun tongkat konengna. Atuh sapada harita angin anu cukup kuat nembrag kana awak Ken Wiratma. Cungkel. Wiratma nepi ka mental aya kana 5 tumbakna. Gudubrak. Ukur sakitu nu kaluar tina sungut Ken Wiratma anu namru nangkarak bengkang dina luhur taneuh. Nu saterusna bari ngaluarkeun sora nyirihil. Sinini ngabalikeun awakna. Manehna nekenkeun tungtung tongkatna kana taneuh. Siut trek. Siga anak panah anu leupas tina gondewana. Sapada harita awak Sinini langsung ngabelesat meulah angin. Bari jeung mamanggul nyilarasati dina tak-takna. Ken Wiratma gentak nangtung deui, beungeutna pias. Bari tungkul, manehna setengah lompat nepi kana kudana. Bareng jeung waktu harita, para tatangga Kimandrajaya daratang ti unggal juru pikeun ningali kayaan Kimandrajaya. Cag, ayeuna urang tuturkeun lalampahan Sinini. Sanggeus lumampah sakitu jauhna, Sinini anjog ka hiji basisir. Sinini anu make kabaya bodas,
harita ngagoledageun Nyi Larasati dina luhur pasir basisir anu bersih, dihandapeun kalangkang rungkun kai kalapa. Sanajan panon poe kacida panasna, tapi angin laut anu tiis ngajadikeun hawa karasahan. Lila-lila eta sinini ngusapan ka eta budak awewe leutik anu masih keneh teu sadar. Nu saterusna sinini ngangkat leungeun ka tuhu Nyi Larasati bari merhatikeun dampa leungeunna. Cek eta nini semu kaget. Bener pisan omongan Nyi Ratu. Ieu budak mibanda dampa leungeun ka tuhu nu aya tanda silang. Sedengkeun anu mibanda tanda silang ieu cek Nyi Ratu mah ngan ukur 4 urang bari jeung nu hiji mah geus maot 200 tahun katuka. Berarti ieu budak lain budak biasa. Kitu gerendengna sinini waktu harita. Sanggeus merhatikeun beungeut Nyi Larasati, sinini nepakan pipina eta budak nepi ka tungtungna Nyi Larasati hudang tina kapiuhanana. Barang hudang Nyi Laras langsung ngajerit. Dina pikiran jeung tatempoana masih kene nyampak 3 jelema anu dipika cintana, utamana indungna oge masih katingali tampang pikasieun Ken Wiratma anu rek maehan ka dirina. Harita Nyi Laras gancang nungkupan beungeutna. Ibu, Tenang geulis, tenang. Kiwari hidup geus aman. Eueuh anu kudu dipikasieun deui geulis, geus aman. Cek sinini nenangkeun Nyi Laras. Waktu ngadenge omongan kitu, Nyi Laras lalaunan nurunkeun dampa leungeun anu dipake nutupan beungeutna. Satuluyna ngalieuk ka kenca. Nalika ngalieuk anabreh teh sagigireunana kiwari aya saurang nini-nini anu katempona masih geulis. Nini? Cek Nyi Laras anu ngabayangkeun yen eta teh ninina sorangan. Tuluy ditempona rungkun kai kalapa luhureun sirahna. Langit bulau, karasana angin tiis jeung ngadenge sora ombak ngagempur pasir. Lalaunan Nyi Laras diuk na luhur pasir bari nempoan ka sabudeureun eta tempat. Laut? Cek Nyi Laras heran. Sapaliwat ingetanana nyawang kana mangsa dirina dibawa kuno jadi bapana ulin ka laut. Nyi Laras terus neuteup ka sinini bari tumanya. Nini, ari salira saha nu saleresna? Kunaon abdi aya di pasisir ieu? Abdi sieun aya jalma biadab maehan aki. Nini jeung pun piang Nini. Nu saterusna Nyi Laras ceurik manikanya nyerian. Geulis, najan nasib hidup kurang alus ku ayana Rajapati anu nimpa ka kulawarga aki hidup, tapi ulah dipake leutik hate. Kusabab Nini bakal mawa hidup ka tempat anu endah. Didinya sakabe jalma bakal mikanyaah ka hidup, bakal ngahormat ka hidup, jeung hidup bisa nganggap Nini minangka pangganti ti Nini hidup anu leungit anu geus tilar dunia dibinasa ku si Wiratma. Cek si Nini anu tuluy ngagandong Nyi Larasati dina tak-tak kencana. Bari ngusap cimata, Nyi Laras nyarita. Laras hayang uwih ka Giri Harjani, bawa Laras ka Giri Harjani.
Laras di Giri Harja mah hidup geus teu boga sasaha deui. Kusabab eta Nini rek mawa hidup nurutkeun pamenta Gusti Ratu. Ratu? Oh, Ratu. Temal si Nini. Ratu saha ieu teh Ni? Tanya Nyi Laras dumeh ngarasa heran. Engke oge hidup bakal apal sorangan. Anu penting mah ayeuna hidup kudu nurut ka nininya. Nurut ka mana Nini? Nini rek nganterkeun hidup ka hiji tempat anu endah. Tempat anu can kungsi ku hidup ka Saba. Kerajaan Ratu Laut Kidul Nyai. Nyi Larasati begitu ngarti. Kana naon anu diomongkeun ku eta Nini. Komo nalika si Nini mimiti ngalengkahkeun sukuna nuju ke arah laut. Katempo pisan suku si Nini jiga nurek mentas. Atuh Nyi Larasati jadi kaget. Nini salah jalan. Kunaon ngalengkahna ngadon ke tengah laut. Kayak urang duaan malah paeh tilelep Nini. Jerit Nyi Laras kaget. Harita si Nini jeung Nyi Laras anu digandong sebagian awakna mimiti ka keum ku cilaut. Nyi Laras terus teterjelan jejeritan bari ngusahakeun diri hayang lesot tina gandongan si Nini. Kaayaana beuki tambah kaget waktu cai laut geus nepi sama tak-tak. Nini. Nyi Laras ngajerit deui. Dina waktu eta si Nini neken urat gede nu aya dina tonggong Nyi Laras. Set. Musa pada harita Nyi Laras langsung leuleus. Awak si Nini maju beuki jero. Lengkah demi lengkah. Cai laut naik nepi kana beuheungna. Tuluy naik deui nepi ka beungeut jeung sirahna. Buuk bodas si Nini jeung sirah Nyi Larasati leungit tilem ka keum ku cai laut. Ayeuna ngan ukur tinggal iteuk koneng wungkul anu katempo. Sanyana teu lila deui eta iteuk koneng oge bakal tilelep ka jero tengah laut. Teu kungsi lila si Nini anu beungeutna geulis teh mencet deui urat gede nu aya na tonggong Nyi Larasati. Kalayan waktu harita oge Nyi Laras teh langsung hudang tina kapiuhanana. Sakedapan mah Nyi Laras culang cileung bari nyabakan sakujur awak jeung pakeana anu baseuh ku cai laut. Nya kitu deui awak, buuk jeung baju bodas si Nini sarua baseuhna. Nalika dirina diturunkeun tina gandongan si Nini, Nyi Laras kacida helokna waktu nempo ka sabudeureun eta tempat. Nini, na ari urang aya di mana ieu ayeuna Nini? Tanya Nyi Laras kalintang herana. Komo waktu sadar yen dirina aya dina hiji wangunan anu kacida gede jeung legana. Dikenca katuhu wangunan anu tembokna tina batu pu alam teh jejeg 2 welas tihang bodas anu pinuh ku ukiran endah. Saterusna di tengah-tengah tihang-tihang eta ubina dialas ku karpet kandal warna bulau anu ngabentang ti tangga hareupeun wangunan tempat Nyi Larasati jeung si Ninangtung. Tidinya karpet bulau teh terus ngaliwat katungtung sejen wangunan gede eta. Sementara ditungtungna katempo aya tangga 5 undakan. Ubina dialas ku karpet kandal warna beureum. Di tengah rohangan gede di luhur tangga eta aya kursi agung singgasana, kursi gilang gading kencana. Anu leungeuna di ukiran hulu naga
sedangkan bagian pangdengkelanganana anu belah luhur diukiran ku hulu Garuda. Dikencak katuhu korsi teh nangtung payung gede jangkung dirundai ku benang emas. Di langit-langit rohangan hurung puluhan lampu leutik ditaretes dina jambangan perak anu ngagurila. Pas di luhur korsi agung dina tembok kenca katuhu rohangan aya 3 panto bodas. Di luhureun pantona hurung lantera aneh warna bulau. Warna bulau beureum koneng hejo kulau jeung coklat. Nini, iya urang teh sabenerna aya di mana Nini? Ceuk Nyi Laras bari nyekel kabayana si Nini. Panona tacan eureun nempo ka ditu ka dieu bari pinuh ku rasa gandrung. Saryanti eta irungna ngambe bau seungit anu nyambuang minuhan eta rohangan. Nyai geulis kiwari urang teh keur aya di jero karaton Raut Kidul Nyai. Tembal si Nini. Sedangkan Nyi Laras katenjo meuni coloho. Boa-boa, ieu teh na alam pangimpian. Kitu harita Nyi Laras ngagerentes bari ngegel curugna. Nyalain atuh Nyai. Ieu mah lain alam pangimpian. Ieu mah bener-bener alam nyata ayana. Oh, jadi ieu teh nyata Nini? Tanya Nyi Laras anu masih kene panasaran. Nusa terusna si Nini ngantelkeun curugna kana biwir. Shh. Aya nu datang ngajemput urang Nyai. Ulah gandeng. Harita Nyi Laras hati nempo salah sahiji panto bodas anu di luhurna aya lampuan muka. Tuluy disusul ku panto anu beh kenca nu sarua ngagebrai. 2 urang wanoja geulis anu masing-masing make pakaian biru jeung hejo laleumpang ngadeuketan ka arah si Nini jeung Nyi Laras. Baju anu dipake kedua wanoja teh kabuka palebah tonggongna jeung muka dina belahan dadana nepikeun tonggong bodasna katingali serta bagian gunung kembarna semuka tembong jiga kamarir. Sisi kenca baju panjangna aya belahan nepi ka cangkeng jadi unggal ngalengkah kulit koneng umyang anu mulus teh ka tembong eces. Nini, eta teh bidadari atanapi manusia biasa Nini? Ceuk Nyi Laras anu coloho. Si Nini teu ngajawab ngan ukur imut. Di hareupeunana kiwari 2 wanoja teh ngahurmat. Tuluy anu baju hejo cumarita. Laras, mangga geura tuturkeun kaula Laras. Cek nu baju hejo bari nyekel leungeun Nyi Laras. Kumaha ieu teh Nini? Tanya Nyi Laras anu masih keneh rasa kasieuna can sirna kabeh. Laras, ulah sieun. Sok geura tuturkeun we anjeunna. Ulah sieun lantaran hidup bakal dibere pakaian anu endah. Ulah salempang. Sabab siga nu ku Nini dicaritakeun sakabehna di dieu bakal nyaah jeung hormat ka hidup Nyai. Walon si Nini ngayakinkeun. Sanggeus ngadengi kitu mah Nyi Laras tuluy daek nuturkeun si wanoja anu make baju hejo. Sementara si wanoja anu make baju biru nu katelah Nyi Biru Saryantini cumarita ka si Nini. Nini Campaka, ayeuna bagian salila sareng abdi. Sami salira oge kedah ngagentos anggean. Ceuk Nyi Biru Saryantini. Si Nini seuri tuluy nuturkeun ka arah pantau biru. Ngendek sawatara waktu Nini Campaka geus ganti pakaianana ku kabaya panjang bodas jeung kaen.
beungeutna dipulas pipi, dihaja halis jeung bibirna diwarnaan ku gincu. Atuh rupa anu ti awal memang geus katempo geulis teh, kiwari jadi katingali leuwih seger. Si Nini leumpang bari nyekel iteuk kuningan, tuluy diuk na karpet handapeun tangga. Teu lila kadenge sada sora gamelan nu tatalu kabawa ku nyeorna ombak. Samentara dingding hejo satukangeun kursi muka barang jeung kaluarna saurang wanoja anu muru nyamperkeun ka Nini Campaka bari pok ngomong, Nini, salira diparentahkeun piwarang lebat. Nini Campaka tuluy nangtung naek tangga, nuturkeun si wanoja ngaliwatan dingding hejo. Di sajareweun dingding hejo teh tetela aya rohangan anu endah kacida. Sakabeh tembokna dihias ku lukisan laut tatangkalan jeung sato sagara. Di pojokna aya dipan, sarta dina dipan aya hiji awewe ngora geulis pisan. Kulitna sawo asak, buukna hideung ngarumbay, panona herang nyorot seukeut. Papakeanana biru ipis jeung make mahkota emas anu ditaretes ku permata. Leungeunna pinuh ku geulang nepi ka siku. Jeung deui aya nu matak heran, sabab aya permata gede napal di tengah-tengah tarangna siga ngahiji sakulit sadaging. Nalika Nini Campaka ningali si Nini Campaka geus asup, Nyi Ratu Sarabanca gancang cengkat tina dipana. Samentara Nini Campaka gancang mere hormat semu dongko. Nya kitu deui wanoja pangiringna ngilu dongko. Nu satuluyna si wanoja pangiring mah terus kaluar. Kiwari ukur nyesakeun si Nini Campaka jeung Nyi Ratu Sarabanca. Tapi acan oge si Nini cumarita, na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.